bapak teringat isu kan boga bayaran noba beliau yang jalan budak. Kumaha tuh nah gawe can gajihan mana teu boga cepengan dunungan teu ka dieu deui. Terus kumaha tuh Pak? Nya atuh kumaha isukan we lah. Ada isu kan bisu teh hasil. One day later. Pak, kumaha duit yang bayaran teh sebenang can. Can aya mah. Terus kumaha tuh? Ma, ukan acis hayang jajan. Tuh gak apa-apa maneh. Bapak ukan acis atuh hayang jajan. Boga duit puguh. Bapak ge bingung kudu ka mana nyarna. Geula atuh urang nangan heula sugan hasil. 2 hours later. Galo ya Robi, kulungan abi kudu kumaha ieu teh atuh. Ingana keur babayar ya Allah ka mana ieu teh saedu ka dieu. Aya keur naon di dieu? Gua teh keur bingung neng. Bingung kunaon ari Aa? Bingung neangan duit kudu ka mana. Gawe can gajihan cepengan teu boga. Terus kumaha tuh karena lain ka dieu teh rek minta risiko ka Aa? Ma yang jajan. Tuh minta kasih Bapak. Pak, bukan nanti saya yang jajan. Kela jang bapak keur barang siar heula. Kumaha atuh A? Ieu mah geus sagala bea. Can babayar hutang, can jajan budak, can itu, can ieu. Age paham. Da kumaha tuh geus sagala bumbu geuning. Ah, dasar gablek salah kita teh guna. Hayang nyandung tapi teu mampu. Dasar salah kikoplak. Pusing. Cisat. Cerita gitu ka Inung teh. Oh beda, inung mah beda. Mah bukan aji. Pan bingung. Ah bingung teh kieu atuh kumaha? Kita tunggu itu tadi. Bingung teh gara-gara sirah. Tahu kagak?